Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dina channel YouTube channel Adman Dinamara. Wargi sadayana ramang dengan dia. Mugi baik sareng rehat nih wargi, utaminana sehat jasmanina, sehat rohanina, atau digambirikan rezekina ugi ditebikin balaina, aya dina lindungan, atanapi penang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pesan di piara pusim goreng siang kalayan wongin. Wargi sadayana jeung ngantos harita Sunda dina judul ngadu taluh wargi. Karangan tiliksa bagian anu ka-7 kanggo dinten ieu. Sata acana ka wargi sadayana ulah hilap lah subscribe nanya kana channel Adman Dinamara dina channel YouTube ieu. Ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana. Wargi urang kawitan carios ngadu teluh karangan kileuk sabagian nu ka-7 ieu. Ancaron ka tunda bagian nu kagenep urang nyarioskeun ino sareng ian anu harita milarian paridea. Kapenak harita di eta tempatnya tiras anu baca karan teh malihan sareng anu sanesna wargi tak kumaha lajeng naik carita mangalu jeung ngadangkeun eta ngatang landung pang beberahmana. Ino jeung Ian baranggok kaget di bae lantaran di deukeut karanjang aya boboko nangkub, aya kukuk geus kosong, aya daun harita urut bungkus tahu teh. Anu leuwih pikarewaseun mah di dinya teh harita teh aya getih anu kental semu hideung. Jadi narapal dina taneuh, dina batu jeung jujukutan. Tulang pabalatak atuh tapak maung maniledug. Astaga. Bawa dihakan maung si pari teh. Da sidik ieu teh karanjang si pari dieu. Tasa wawuh boboka eta teh tah manusok dipake wadah sangu lain. Ceuk Ian bari nunjuk kana boboko nu geus nangkub. Mohon Kang, ieu teh boboko urang ieu. Karanjang urang kukuk wadah saige nu urang. Ari tulang naha? Maksud teh ari tulang ieu tulang saha ieu nya? Ceuk Inoh nunjuk kana tulang. Nya jelas, lain tulang urang, ceuk Ian. Kumaha tuh Kang? Na dihakan karhud kitu si pari teh kumaha tah? Nya meureun keneh lah. Ngarat ngarisikeun ka urang. Yuk urang balik ah. Tenang ngomong geus kieu mah. Ceuk Ian ngajak balik deui ka lembur. Dasar sarua gejulna sarua jahatna kriuk-kriuk nenjo tapak nu kitu teh. Jigana teh kalah atohe nu aya sabab barid bakal sirna moal datang deui ngaganggu ka maranehna. Kebat marulang ka imahna bari mawaha teh anu sugema. Ita Ian jeung Ino harita teu ambek teu keheul ayeuna mah. Malah mah Ino oge jiga anu bungaheun pisan. Bari leumpang teh harita ngomong bae. Mun nya siakan maung atawa dileg-leg orai puas teuing. Da memang kitu kuduna ari anak-anak anu balawang teu nurut ka kolotna. Jeung dipantes pisan boga dosa mah. Kitu takibatna. Heueuh lah, teu jaga-jaga teuing. Jahat mah ayeuna ge geus karas sawawaresna. Gelah sina sirna sakalian sangan urang jongjon lah daya nu ngareong. Tembal Ian harita da sarua gejulna. Wanci saria kelayung duanana anjog ka imah teu loba omong ka batur mah. Bus ka imah jep jempe atuh teu aya anu nyahun yen pari teh leungit jempe we di lembur teh teu aya beja nanaon. Anu tadi tepung di jalan teh nyatana Mang Ihsan jeung adi beuteungna Pak RT. Jadi can bari sanangtukeun naha ka mana ari parid. Atuh teu aya nu wani nyaritakeun nanaon, dianggap nanyakeun biasa bae. Kumaha ari satar? Tisaprak mapatahan parid dina hiji dina indi maksud desina indi teh. Me unggal mangsa nalingakeun ka imah Ian harita. Tempat tempo tiga jauhan. Jadi tampolana sok ditatanyakeun ka babaturanana teh. Tetela saurang ge eueuh nu manggihan. Ieu teh nyaho itu oge teh nyaho. Atuh teh gue boga sangkaan yen parid geus eueuh di lembur
satar bebeja ka Mang Salam, bebeja ka Ijan jeung ka Hardi, yen Parid geus tara katempo aya di lembur, tang tutulus indit. Anu dibejaan geus ngarti, sarta jarangji yen moal ngomong nanaon rek api-api teu nyaho bae. Cag tunda heula kaayaan di lembur Cikao, tunda dihanjuang siang, deun dihandelem siam, paranti nyokot ningalkeun. Kebat ane lampah na Parid, sakuduna mah, benten wargi ya. Nah, ya kalepatan ya. Kebat lampah na Parid, sukuna arita hideng sorangan ngalengkah nambahan anggang. Atu lumakuna harita beki jauh, indit mikin tembih ninggalkeun lembur Cikao. Ninggalkeun indung bapana anu telenges, nyata ngajugjug ka hiji pangharapan anu jadi udagan dirina. Harita teh panon poe geus surup, hawa karasana tiis, seger, matak waas harita. Parid lempang mapai jalan satapak dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir. Dihibur ku sarang manuk supaya kuda benten sarta harita digupayan kudang daunan anu pati ngarulang. Kaayaan bekelila teh beki remeng-remeng. Da puguh maju ka buri teh, tongeret atureang di sarada. Manuk recet patarik-tarik malah akhirna magaang jeung jangkrik oge di sarada. Teu karasa beurang kaganti ku peuting geus liwati wanci magrib. Ari Parid harita terus lempang mapai jalan di tengah sawah garing kencak atuhueunana kotak anu pinuh ku jukut. Henteu kapolah ku nu bogana meureun. Da sawah guludug teh kurang cai. Beu ame kumaha ari geus kieu? Kalemur jauh keneh ka kota pimanaeun. Di mana nya kudu hees ari geus kieu. Tapi ima aing di kolong langit. Di mana bae ge hees mah mal burung bisa kumaha behna we. Ceuk Parid ngomong sorangan bari terus harita leumpang teu galidir. Jalan ukur remeng-remeng ramatuk jeung reungit nyalamberan. Malah sakapeung mah sok kasamber lalai beungeutna teh. Tapi Parid terus bae leumpang, estu teundeung ludeung taya kasieun. Atina geus nekat rek leumpang ka mana bae oge tepina. Jadi teu puguh nu dijugjug sarta henteu karuhan anu disejak. Tapi laila mah harita suku teh kagok ngalengkah deh. Jalan rembet jabat tarahal loba batuan. Lamun kurang-kurang na pinter mah matak dikudawat. Matak cilaka ditajong tea, labuh tea jeung sajabana mangkaning can apal kana kaayaan di lebah dinya. Aduh, poek ieu. Di mana eureun ieu? Pokna tapi ari terus leumpang mah ti kajauhan oge katenjo aya anu ngalemeng hideung. Jiga-jiga hatip saung. Barang geus deukeut nyawe saung sawah rada rombeng, hatipna oge marolongo, tapi jeung tibatan sare di luar mah di saung butut oge leuwih alus. Parid teu loba omong harita bus bae manehna ka saung. Terus rarat-reret tapi teu awas da geus poek. Di langit ukur aya bentang hiji-hijieun, teu pati caang cahayana. Parid diuk dina palupuh buntelan dipake angal. Mimitina mah teu bisa sare lantaran inget bae kana nasib nu tumiba kana diri. Bet kudu ngalaman sangsara kieu. Tapi ras diinget kana omongan si Aki teh, yen lamun boga kasusah ingetkeun bae rupana sarta sambat sakalian pasti datang cenah. Na make kudu sieun-sieun. Pasti ka aing aya anu nulung bae sare mah di mana we dangke ge nepi ka lemur meureun. Ceuk Parid bari terus beureum karengkol mani murungkul jiga kuuk. Teu karasa dikalahkeun ku lila mah reup sare. Dina awahing ku tibra teh nepi ka teu ngimpi-ngimpi acan. Ingat-ingat isuk-isuk geus kapoyanan panon poe moncorong di tebeh wetan. Cahayana sumirat nyaangan buana. Atuh manuk recet harita teh di sarada ngabagiakeun sang surya nu karak medal.
sawareh mating kaleper ngicis jangjang bangun anu galumbira pisan. Parid arita usik koreja tudang panona kekereceman serab nempo panon poe teh. Tapi lila-lila biasa deui terus saya keluar di saung lantrak lintrik di sawah garing. Awak seger matak sehat kawan tu bersih keneh di pagunungan mah. Nepikeun kati bera aing teh yeuh. Geuning geunah hees di saung ge. Bener papatah wasatar teh. Geuning senang keneh sorangan lamun dibandingkeun jeung di imah anu jiga neraka. Ceuk Parid harita terus luwak liuk ka sabudeureun saung teh. Ana breh nu tembong teh tayalian iwa di pagunungan, tatangkalan atuh manuk-manuk kaliberan, alam endah pikabetaheun, hawa seger matak jag-jag kana awak. Jagis kitu mah Parid teh ngajeuwang di buntelan, terus lempang deui nuluykeun perjalanan. Beteungna karasa lapar pujitna murilit, red kakenca red kakatuhu neangan anu ngeunah di dahar. Tapi teu manggih da ukur jujukutan anu ka sorang teh. Gok harita ka sisi pasawahan disambung ke Tegal Manjah, paranti ngarangon sapi, kalandihna aya solokan leutik, caina herang maninga genyas. Parid bungaheun regeureun terus manehna mandi harita teh. Jadi kawas anu kokoro manggih mulud kana cai teh mani kokomoan. Sanggeus sareng semandi, baju anu butuh teh dipiceun diganti kunu rada bersih keneh. Buntelan dirapihkeun, anu sakira teu kapake jeung teu aya gunana mah dipalidkeun ka solokan, anu peda-pedor keneh mah dibuntal deui. Bagja teman. Pakaian teh bet geus geus disadiakeun. Mana kitu ge aing teh geus dititah init dibareto keneh meureun. Paingan ceuk wa ian jeung wa inoh jahat geuningan ceuk wa. Nya maksudna ian jeung inoh indung tere bapa tere aing. Telenges, rasakeun sia. Isuk jaganing pageto aing bakal datang. Rek ngayakeun balitungan. Ceuk Parid ngomong sorangan, dina hatena geus ngancik hiji kacicem. Anu dina hiji mangsa bakal budal bakal balitungan jeung ian. Sanggeus sandaleureuf tina kacape, Parid harita lempang deui teu mapai jalan da teu puguh jigna tea. Jadi kamana we ieu mah majuna. Sakapeung kukurubutan atuh kanu bala, sakapeung milihan anu caang, pungkal pengkol lamun cape regeureun. Ngadon ngahulang mikir mun manggih jambu batu, buru-buru diala, sesana disakuan keur bekal di perjalanan. Kitu jeung kitu bae nepi ka parat sapoe. Repoek deui burang kaganti ku peuting. Satu-satu leutik reang di sarada kayaning babence, cari cangkas, simet gandum jeung sosoer teh. Atuh lalai badot tingkalayang kalongna oge pating gayambag. Bari haliberan neangan hakaneun. Ari Parid harita teh bingung manehna lantaran poekeun dina kakagokna pisan jauh ka lembur jauh ka desa. Aduh, di mana eureunna ieu? Jeung lapar deui mangkaning eueuh warung. Dan hajan aya warung ge moal bisa jajan aing mah. Da teu boga duit. Kitu cenah ceuk Parid ngomong sorangan bari terus manehna lempang deui. Terus manehanana sare mah di mana poekeunana. Najan kudu ngagoler dina jukut ge taya halanganana. Kitu tekad Parid dina mangsa harita. Tika jauhan wargi sadaya katenjo aya nu gerembel sagunduk. Jiga nama aya tangkal caringin gede ditambah ku kakayon sejena. Parid muru kadinya sabab aya jalan satapak manilidig babari di sorangna. Ari gok mani poek merdong
Paridek mundur deui tadi nama tapi kagok. Terus manehna maju lila-lila ngarasa capek reg eureun. Gek manehna harita teh diuk di dinya ari dirampa akar kiara sarta eureun dinu manehna eureun bari didiukan teh adu terus bebenah. Aing di mana we eureun mah paduli teuing di jarian atawa disayang juri ge. Top badak top maung aing masieun moal keung. Cik Parida harita ngomong sorangan terus harita buntelan teh dikadengan nganti ngagoler tapi nyanda kana akan. Angin harita keur leler atuh rasaan teh mani jempling mata keung. Padahal nu disada loba harita sesoer harita cari cangkas bebence jeung cicir patembalan. Tapi anger we kadengena mah mata keung asa simpe dumeh teu aya tanda-tanda sorajeuna mah. Sakapeung sok aya nu kukukan, aya ge nu cer-ceran. Tapi panit teu sieun teu keung kalapu peureman bangun tumaninah nakar. Teu mikirkeun itu ieu jigana teh najan rek aya nu ngalegleg oge karep teuing. Wargi harita teh kirawan Ciisa di kajauhan aya nu nyengcelak beuki lila beuki deukeut. Cahaya beuki sidik ngagebur. Parid curinghak terus mencerong ka eta cahaya barang sidik jiga-jiga nu mawa obor. Lakadalah geuning aya batur nu ngaliwat ieu. Keun rek milu we sakalian. Batur ge moal burung atoheun diiluan ku aing mah. Da sarua keungeun meureun. Cek Parida harita atoheun pisan kanu mawa obor teh dan nyangkana aya anu ngaliwat. Tapi barang sidik-sidik mengkol ka kidul reg harita teh eureun. Atuh Parida jadi penasaran terus ngajewang buntelan katayep leumpang lalaunan nu tadina hayang nanya hayang nyaho kana maksud jeung tujuanana jadi hayang ngintip da anu mawa obor kalaka mengkol terus eureun deui. Ketayep Parida leumpang lalaunan beuki lila beuki deukeut kanu mawa obor. Barang bereh dua jalma nu saurang ora keneh kira-kira umur 30 tahunan make baju hideung, calana hideung, make kopeah nyakelan obor. Na saurang di geus kolot da buukna geus campur jeung bodas. Tapi awakna dedeg beungeutna bosongot make iket ulung teh. Parida harita ngahuleung mencerong ka eta jalma. Dia ilagek diuk ngahenen teu kecat-kecat. Panonna mencerong kanu keur narangtung. Parida hayang ngomong da hayang nyaho kana laku lampa eta jalma. Lila-lila kanyahoan horeng anu make totopong teh kuncen. Ari nu saurang deui teh arek ngadon ngendong di makam meureun. Da mawa buntelan sagala rupa. Ari nu kolot mawa parupuyan geus ruhai bakal diimah. Sok hadiuk jang tadi dinya dina batu eta diuk ngayap. Kadieukeun eta raraciuk urang ijabkeun enak waki. Cek aki kuncen bari ngareret ka lalaki anu nyekelan obor jeung buntelan. Mangga bah, da ieu rurujakan ieu teh surutu, endog atah, daging atah, rampe sareng menyana aya di dieu. Cek eta lalaki bari gek diuk, buntelan leutik dibikeun ka kuncen. Duanana geus diuk ngajiem praksila, kuncen dihareup, anu dideheuskeun di tukang. Ngaluk tungkul bangun ajrih, jadi teu wanian cicungah da nganggapna keur aya di hiji tempat anu ngandung karamat cenah. Parid mani colohok teu ngartieun teu nyaho kana maksud jeung tujuanana. Na aya jelema bet datang ka dinya peuting-peuting. Atuh jadi leuwih penasaran Parid teh. Terus lurat reret alak idik. Barang geus sidik bruh breh aya batu ngajarentul. Oreng teh tetengar kuburan. Uluh geuning ieu teh di astana tuh loba kuburan. Kerek naon eta jelema teh los ka kuburan. Nah meunang ari jarah wayah kieu. Cek hate Parid bari terus harita mencerong deui ka kuncen anu diukna mani mendeko bae. Sila ipis sopanakar. Ari Parid nyumputna teh hareupeun kuncen
atuh sidik pisan beungeut jeung dedeganana ge da puguh kacaangan ku obor teh. Parid mencerong harita ka Kuncen, ayang nyaho kana naon-naon anu dipigawe ku eta Kuncen. Nya harita Kuncen teh memenera racik, atuh kembang dibukaan bungkusanana, dogan dicokel, diliangan, surutu harita diadekeun kana ruha. Geus kitu kop harita kana menyan, sarta dikeupul ku leungeun katuhu, memeh dijampean diantelkeun heula kana tarangna. Keur nyemepatkeun jampena ngan ku parid teu kahartieun basana, Sunda lain Arab lain hese kahartina. Geus parat ngajampena menyan terus diduruk, parapat paledug hasupna mulak ka luhur, ku parid oge ka ambu manis segak ampir rebersin. Sedengkeun anu diuk tukangeun Kuncen mani mendekobay teh cengkat-cengkat. Kawas anu keur ngadeuheusan ka Kangjeng Raja. Satuluyna Kuncen harita ngucapkeun ijab, mang nepikeun maksud jeung tujuan ta jalma. Pun sapuan kasangremuan mah kabeteri anu calika di luhur angian khususna Kang Mbah buyut buru layo anu lingi di tempat putu nu Dawidi sejang ngadeukiskeun sewu putu Mbah di Cikaliwung nu maksudna teh sanes ieu teh kajieun nyangakeun silaturahmi apunten samurian ning kalalepatan agung alitna da ditawakuf. Atuh kalina ti eta ieu mah bede dibujeng engalna bae ieu teh putu moal medar panjang lebar da buyut langkung uninga kana pamaksadaan tuang putu nu ayeuna ngadeuheus. Mung anu jendel pokona mah teh sanes anjeunna teh kudu mendakar repot. Nya nuju mendakar repot maksud teh sarta gaduh kahoyong. Dupi nu dimaksud teh hoyong dipasihan pimilikeun tinu zaman ayeuna teh eta tah. Beungan teh diayakeun tangkal artos. Jadi hoyong dipasihan anu jelas tah. Anu jetu anu sakali jadi ulah anu matak bingung. Ulah rumuseun kitu saurna teh buyut. Tak kumargi kitu putu mangan sakadar ngajalanan bibir sambung lemek suku lambung lengkah ya. Atuh bilih ya kira ngadugikeun anak mah da buyut langkung tinggal ieu tah sumangga nyangakeun sadaya-daya ya. Mung titipe kang Mbah buyut Dawidi ieu putu teh bade ngararep di dieu dugi ka hasil. Titip salirana, titip kepalaina hoyong diijabah sapaneja. Dikabul sapamangsudan. Jadi hayang anu sakali jandi tah. Ulah nu samar-samar kitu tah. Kitu cenah ceuk Kuncen teh kop di kana menyan terus dibeuleum deui atuh perpat paledug hasup mulak kiuk aya angin hasup maur ka unggal madhab. Pari dari ta unggut-unggutan ayeuna mah ngarti orang eta jelema teh aya kahayang cenah. Jadi aya pamenta warginya. Ngan anu teu kaharti teh nabet menta-menta ka astana. Tapi ukur dina jero hatena da ari kedalaman teu boro-boro ngomong ngambekan ge diatur. Jadi bisi kadengieun ku Kuncen. Geus kitu Kuncen teh mah ka eta jalma pok ngomong mapatahan ti dituna. Yeuh jang prak gegera jalan ke anet terekanna nya kitu tah. Jadi gera beuli ku pagawean ngan sing husu sing panteng eta kayakinan ulah mangang ulah cangcaya tapi sing gede hate nya di mana aya gogoda kudu kuat pek tah dinuangkeun nya ku Abah tah muga-muga sing diinjabah. Mangga Bah hatur nuhun Bah. Lain kumaha ieu sasajen ieu. Ceuk eta jalma bari nunjukkan asal sajen. Ih kena eta mah antep. Ngan pernahkeun deukeut tutungul. Bisi kajejek lah. Tah puncak manikna deketkeun jeung enog, jeung dowegan. Oke naon anu kurangnya? Rujakan aya, surutu aya, sepaheun aya, kue aya. Cukup sakitu mah. Nuhun atuh Bah.
Duangkeun abdinya hoyong enggal hasil. Iya diduangkeun pisan jang tek. Sing tawakal. Abu marek balik ieu teh ngan obor pareungan bisi ngalentam kalakai da bisi kauruan. Mangga bah mangga. Nya geus kitu mah kuncian teh balik ngan teu daekeun mawa obor ayeuna mah. Da kalaka di Pariman. Si lalaki nu rek ngendong di makam teh kadenge ngarahu terus ngised diukna. Beki deukeut kana tutunggul pok ngomong sorangan ngedalkeun niatna. Ya punten Mbah Buyut. Ya putut Mbah ieu teh ngahaja dumeus ieu teh. Hoyong dipasihan milik zaman ayeuna. Abdi teh gaduh hutang anu teu kabayar. Tos dibeberi we ku nu nagih. Tah nyuhungkeun nomor anu jetu ieu teh. Anu pasti kitu tah. Anu jadi angka anu sip. Tak gitu maksud teh Mbah. Mugi si ngawat teh kaputu anu nuju ka Tunggaraan. Kitu cenah ceuk eta jalma nyaritana rada lumengis jeung manidariana kan. Jep jempe terus kadenge harita gegerendengan. Babacaan meureun ti ditu nama ngan teu puguh. Teuing naon atawa teuing naon nu dibacana. Parid ge teu ngartieun. Malah harita teh mani gogodeg parid ngupat sajeroning hatena. Aneh pisan lieur kitu ye jelema teh atawa kumaha. Nambet menta milik ka kuburan. Nya bisaeun mere milik kitu. Jeung deui na iraha sakola na kuburan teh. Geuse ka aing atuh da najan teu sakola luhur oge. Nya ari kana angka mah. Ceuk pari dina hatena tapi waktosna wargi sadayana henteu nya kapan nya wargi rupina carita Sunda atau Nabi Dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh bagian ke-7 wargi dicekapkeun duikeun ka dieu bae pamugi katampi kalian kebingahan kalian insyaallah bagian nu ka-8 nama enjing na waktu sami urang ngajingkeun deui oge ulah hila warginya subscribe na diantos pisan ku Mang Dina ngaturkeun nuhun ku paratosanana hapunten nu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.